Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ayeuna kantun bagian anu ka 35 nya upami telepat mah. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui sanggeus kitu mah harita juminten neneh katut gopur pating garedig deui laleumpang. Sabab hayang gera buru-buru tepi ka tempat anu dituju. Ayeuna urang caturkeun si Karijut panon hiji nalika luncat ninggalkeun juminten saparakanca. Anu tadina mah arek terus ditindak ngan teu jadi teh harita kabeneran ujug-ujug pasarandog di jalan pasampangan. Jeung ini jalumpit katut Mbah Samudra anu keur nutur-nutur tilu muridna. Nini jalumpit ngarandeg lengkahna pon kitu deui Mbah Samudra sabab hareupeunana aya nu megatan jalan. Saha cenah eta mangkluk teh jalumpit ngadon ngahalangan jalan kitu. Naon maksudna cenah bat kitu peta eta di jalumpit? Duka teuing atuh Kang. Kula ge kaget ieu teh aya monyet los-losan ka dieu. Ngan barang disidik-sidik mah kula teh asa wau ka eta mangkluk Kang. Mun wau mah sok kainya geura tanya ku maneh jalumpit. Hayang naon cenah megatan leng ka urang teh. Nini jalumpit maju salengkah ka hareup tuluy mencrong kaki ka Karijut panon hiji. Ngan barang arek nyarita pisan kaburu kapiheulan manten ku si Karijut panon hiji bari seuri. Hei jalumpit, wau kene ilaing ka dewekan teu? Ye dewek si Karijut panon hiji deuleu. Beungeut dewek panon dewek kieu teh alatan Andika deuleu. Ayeuna dewek datang pikeun baritungan jeung Andika. Jalumpit. Solihin, ayeuna maneh ganti ngaran sarua jeung narimakeun kana panon anu geus dilantarankeun ku kaula Andika. Jadi naon hartina atuh make hayang balitungan Solihin? Ieu kabeh lain kahayang dewek deuleu jalumpit. Dewek kapaksa make eta ngaran pikeun nutupan jati diri dewek. Ayeuna mah sia ge kudu sarua ngarandapan nasib seperti dewek. Kernaon dewek ngalap ilmu 10 tahun lilana mun can bisa males pati keneh ka Andika. Pamajikan dewek diculik beungeut diruksak kabeh kudu lunas kabayar ayeuna keneh ku ilaing deuleu jalumpit. Mbah Samudra sanajan anggang bisa ngadenge kalayan jentre kana caritaan si Karijut panon hiji. Cenah didenge-denge ku dewek teh si laing hayang males pati gara-gara beungeut buyata panon sabelah peureuh. Ceuk dewek mah ulah maksakeun ka hayang deuleu bisi balik tinggal ngaran deuleu euy. Jempe dewek teh urusan jeung ilaing deuleu aki-aki peot. He jalumpit, bagja pikeun dewek mun dina poe ayeuna bisa males kanyeri ka ilaing deuleu. Si Minah pamajikan dewek anu diculik teh ka mana ayeuna jalumpit? Ulah nanyakeun anu geus tilar dunia deuleu Solihin. Sabab pamajikan Andika geus kari tinggal ngaran ayeuna mah. Sarta mun rek males pati, sok gerak katrukeun ilmu anu 10 tahun meunang ngulik teh. Nepi ka mana kahebatanana eta teh Solihin? Hade ayeuna ku dewek kurang buktikeun jalumpit. Tadaya panarajang dewek anu munggaran. Hiat! Si panon hiji geus teu sabar harita mahena ngajuret loncat muka panarajang anu munggaran. Sambaran angin panarajangna
karasa mungguh ngandung geteran kekuatan kasakten anu luar biasa. Nini Jalumpit terus luncat mapag perajaan lawang. Hiung des kadang des panggil daligdeug carijeg daligdeug. Tembong harita dua jirim pating daligdeug ka tukang. Nini Jalumpit mundur salengkah, sedengkeun si Karijut panon hiji mah aya kana dua lengkahna. Sacorela celeng. Si Karijut panon hiji neteuli jiga nama teu narima dirina panglobana mundur. Lebah dieu Nini Jalumpit mibanda keunggulan dina hal tanaga lapisan. Nya oge geus leuwih kolot umurna batan si Karijut panon hiji nilik dina rupana mah. Ngan tetep Nini Jalumpit mibanda kaistimewaan dina dirina mangsa makalangan. Tikeur ngorana keneh can kungsi pacundang kudu jadi lawan sahabai oge lawana. Curela celeng hiu keleplos. Malah nalika si Karijut panon hiji meh wae mampu ngasupkeun, malah nalika si Karijut panon hiji meh wae mampu ngasupkeun peupeuhan kana punuk lawan. Harita panarajangna bet terus nyamos ka tempat kosong. Lantaran Nini Jalumpit kaburu ngelokeun badana ka handak sarta badana malik ka tukang disusul ku gigir dampal leungeun katuhunna anu nyaleber arek ngetig bincurang si Karijut panon hiji. Tapi si Karijut panon hiji oge teu mikeun tulang bincurangna jadi peupeuhan musuh. Ku kituna manehna gancang mundur ka tukang nyusun kuda-kuda. Sarta barang jeung kitu si Karijut panon hiji bari mundur teh tuluy dongko sarta ramo-ramo leungeun katuhuna arek ngajenggut buk Nini Jalumpit anu digelung jucung. Tapi Nini Jalumpit anu harita jadi setengah depok teu waka cengkat gancang. Manehna gancang metakeun dua leungeunna ka luhur pikeun nakis jeung ngabendung panajang lawan. Hiu keduk des caul cuali cergedeg carijeg. Si Karijut panon hiji ngajarigjeg badana tur barang turun kana lemah dua sukuna terus ngajarigjeg ka tukang dua lengkah. Sedengkeun Nini Jalumpit ukur salengkah da harita teh sarua Nini Jalumpit ngajarigjeg mundur. Si Karijut panon hiji mencrong kanu jadi lawan bari ngupat dina jero hatena. Kurang ajar, ilmu aing beda salapis ipis aya di sandapeun ilmu si Jalumpit. Kecepatan gerak nama meh imbang. 10 tahun aing ngalap ilmu panemu hayang nandingan pangartina si Jalumpit. Tetela masih can mai pikeun ngaluhuran ilmu si Jalumpit. Cadol teh. Kunaon abdi ka Karijut panon hiji? Solihin, bet kahulang kitu. Sor, geura maju deui angguran madeuleu. Lain rek males pati ka kaula andi ka teh Solihin. Hei, Jalumpit. Nya tuh. Dewek arek males pati ka andi ka deuleu. Moal sudining ati mun sia can ngajampana jadi bugang di patempatan deuleu Jalumpit. Kunaon ilaing seuri sagar rupa sia setan tadah deui panarajang dewek anu kadua. Panarajang si Karijut panon hiji tang tuwe leuwih garang jeung bayangan batan tadi. Tanaga lapisan katut kacepetan gerakna leuwih dironjatkeun terus ngarangseg maju kanu jadi lawan. Sarta si Karijut panon hiji ayeuna mah teu wanian deui bantrok ngadu kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing. Sabab manehna sadar kayan tanaga lapisan manehanana puguh aya di sandapeun tanaga lapisan Nini Jalumpit. Nini Jalumpit teu sangka mun anu jadi lawan bakal terus ngarangseg. Jigana teh teu mere kasempetan ka manehna pikeun ngarenghap. Si Karijut panon hiji anu karek eces kanyahoan yen dirina boga dendam ka Nini Jalumpit estu karepna hayang ngabinasa. Dur daek teu daek Nini Jalumpit rada kadese oge kudu jadi lawan. Sababnya rumasa geus kurang napas. Beda deui jeung si Karijut panon hiji. Pantar lalaki bari bedas tanagana. Lila beuki lila teh beuki garang bae panarajangna. Bangun taya kacape. Dua dampal suku anu teu napak kana lemah. Saking ku cepet-cepetna anu but-bet. Erek dipake narajang ka manehanana sejeleng. Ini Jalumpit ngagajleng ka tukang murut tempat kosong
batur karek harita menang-menang sang hapan teh. Andika pasti ribu dele ngimbangan panerjang ti diri dewek Jalumpit. Geuning nepikeun kamu nur kitu Jalumpit. Biar kenapa sia teh, ha? Yakin dina poe ieu Andika bakal ngalayang jiwa ku dewek deuleu Jalumpit. Sabab napas Andika geus teu pati kuat kadele ku dewek teh deuleu Jalumpit. Si Karijut panon hiji boga kayakinan anu pasti dirina bakal mampu ngalah jiwa anu jadi musuh. Sabab pangna boga ijiran kitu teh lantaran nyaho musuh kurang kuat dina napas. Tapi pikeun ini Jalumpit teu matak bingung pikeun ngungkulan eta kayaan. Dirina salaku jago kolot anu beureuh seubeuh ku pangalaman. Legok tapak gendeng kadek lila makalangan di dunia kajawaraan. Sarta nyangking rupa-rupaning ilmu simpenan anu arang langka digunakeun ari pinanggih jeung lawan ari lain pinanggih jeung lawan anu berat-berat teuing mah. Montong waka jumawa Andika Karijut panon hiji. Dewek ulah disasaruakeun jeung jago sejena deuleu. Nya oge geus sakieu kolotna, tapi masih kene wani diadu jeung Ilahi mah deuleu. Karijut panon hiji. Tapi napas Andika bebari ngos-ngosan. Eta kakolotanana anu geus tereh nepi kana liang kubur deuleu. Napas beak nyawang ngalayang kadituna teh deuleu Jalumpit. Mbah Samudra anu harita keur ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Hatena milu ngahaya panas. Nini Jalumpit aya nu ngahina basa seperti kitu teh. Si laing montong ngahina basa kitu deuleu kadulur dewek sia aki-aki ronghot. Ngahampas teuing sia teh. Kurang ajar. Bosen hirup si laing teh Karijut panon hiji. Dewek mah lain bosen hirup. Tapi nyarita kitu teh jeung kanyatanana deuleu. Si Jalumpit bakal modar ku leungeun dewek dina poe ieu keneh. Sabab kitu kayanana deuleu akeki peot. Si laing hayang modarang dewek 100 tahun deui karek bisa deuleu sia Karijut panon hiji. Montong loba ngomong ayeuna mah deuleu. Tadaya panerjang di diri dewek. Tanpa kudu ngawangun jurus, si Karijut panon hiji ngacorelat deui loncat dina panerjang anu leuwih cepat gerakanana batan tadi ngarangseg. Leungeun jeung sukuna butbat ngahujanan kana badan ini Jalumpit lir ibarat hujan silantang. Corelat kolebat semuku kieu. Cekup ceperot kecuk des panggieun. Si Karijut panon hiji ngagero kaget jeung nyeri ika burungna katajong suku musuh tuluy ngabangkieun. Sedangkan ini Jalumpit geus harita geus ngacorelat deui nyusul tepus ku jurus-jurus ampuhna. Si Karijut panon hiji hatena ngageremet sabab dirina tetela anu pangheulana kabeunangan ku panerjang lawan. Setan alas. Nini nurus tunjung teh angger teh bisa dianggap enteng pangartina. Aing 10 tahun guguru ilmu taya gunana mun teu mampu modaran si Jalumpit mah. Malah ngadon aing anu kabeunangan jada teh cadol. Si Karijut panon hiji kituna teh bari jujurelatan jerimna hatena terus galecok ngupat kayaan lawan. Sajleng plakdes kedugdes hiup jebrot beletrak ngalah setan sia aran jadara. Mun seug ninggang dilawan biasa mah abong mun teu bejat tarangna si Karijut panon hiji harita. Ari sabab nalika teu kahaja lumangsung deui bantrok dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing teuing iraha nyabut itek wesi sasikuna nyaho-nyaho harita itek sasiku nini Jalumpit geus ngabretrak kana tarang si Karijut panon hiji. Nini Jalumpit ngehke seuri sabab ngarasa sugema lawan geus 2 kali kabeunangan ku panerjang dirina nandakeun dirina anu meunang angin. Tapi leuwihna ti kitu Nini Jalumpit oge kudu ngaku dina jero hatena kana kakuatan daya tahan lawan. Sirahna teu cecel teu bocel dibentur ku itek wasi sasikuna anu sanggup ngancurkeun teasna batu karang. Si Karijut panon hiji surti kana kayaan
dirina eleh tanaga lapisan jeung eleh kecepatan gerak kudu jadi lawan. Antukna manehna tuluy jadi nangtukeun sikap pikeun mungkas lumakuna eta tarung. Serog rekatak ter leungeun si Karijut panon hiji katempo ngageleter mangsa museurkeun tanaga lapisan puncakna. Ramu leungeun jadi hareuras katara urat-uratna raranteng bari disarada. Jeung teu asa-asa nya hareupan lawan anu umurna geus kolot. Sabab manehna ngarti geus kolot oge pangartina mah tetep aya di salureun dirina. Nini Jalumpit sureti lawan ngajak tarung anu panganggeusan dina tahapan ilmu pamungkas. Iteuk besi sasikut tuluy digibegeun sarta langsung ngiles tina keupelan leungeunna ganti ku iteuk wulung. Lebah dieu kahebatan ini Jalumpit teh tara mawa pakarang secara langsung tapi diteundeun di imah mun butuh atawa diperlukeun karek diambat sina datang. Jeung najan lempangna rada bongkok oge puguh tara di ieu jag-jag jeung cangker da memang hiji jawara wanita anu puluhan tahun lila makalangan tacan kungsi ngarandapan eleh jajaten kudu jadi musuh. Set curelat jeleng si Karijut panon hiji tembong ngacurelat luncat cepet nakeranan bari sorana ngagerohan daruan modar sia Jalumpit tadayu hiya. Badan si Karijut panon hiji ngacurelat terus ngalayang. Dua leungeun ranggah arek ngaroeg beungeut ini Jalumpit. Mbah Samudra tuani ilu biung komo ngabantu mah sabab manehna ngarti ini Jalumpit bakal mampu ngungkulan anu jadi lawana. Kaopat kalina dua leungeun masing-masing bantrok anu sarua pada dilapis ku tanaga lapisan dina tahapan puncakna. Nalika panarajang si Karijut panon hiji dibendung ku sapasang leungeun ini Jalumpit. Antukna geus teu bisa dipondah deui. Duanana pating galero bari awakna pating jarangkang ka tukang. Tina sungut si Karijut panon hiji nyebrot getih hirup lalambaran sarta awakna terus rubuh maring lemah. Sedengkeun ini Jalumpit mah nalika ngajengkang ka tukang teh henteu terus rubuh. Tapi ngabangkieung ka tukang sabaraha lengkah terus ngahegak ngatur napasna sarta katempo ngalai getih seger tina sela-sela juru bibirna. Duak plak buludak waduh jengkang koleang gedebut bangkieung dari deg solonton hegak. Si Karijut panon hiji beuki sadar dirina memang teu mampu ngalakukeun karep jeung kahayangna ngadon dirina anu rubuh. Leungeun katuhu nyekelan kana dada bari sumengir nahan ka nyeri. Edan tetela aing teu mampu ngawujudkeun kahayang aing. Satadina mah boroges gede hate bisa mudaran si Jalumpit. Ngadon aing sorangan anu rubuh. Untung jiwa aing teu nepi ka ngalayang oge. Jeung mengpeng si Jalumpit can ajeg dina tangtunganana. Leuwih hade aing kudu buru-buru kabur ninggalkeun ieu patempatan. Sarta rek neangan deui guru anu elmuna leuwih aya di saluhureun si Jalumpit. Ngarah engke sugan panjang umur keneh eta si setan teh bisa modar ku leungeun aing. Si Karijut panon hiji tembong cengkat lalaunan tina ngagolerna. Tuluy leumpang ngajauhan eta tempat. Teu mikir bakal aya nu nyusul. Lebah tangkal anu gede si Karijut panon hiji terus diuk luhureun jukut bari nyerandekeun awakna kana dahan tangkal. Karasa dadana beuki nyeri unggal ngambekan eungap nandakeun tatu di jerona cukuparna. Tapi ngan untung si Karijut panon hiji mibanda daya tahan anu kuat. Sabab mun henteu meureunnan tita tadi oge geus tinggal ngaran ngalawanan ini Jalumpit anu garang jeung bayangan. Kalayan ku kamampuan diri salaku hiji jawara, si Karijut panon hiji gentak ngatur napasna bari silah
bari ngarekepkeun dua dampal leungeun hareupeun dada, nyalurkeun tanaga murni pikeun ngusir racun anu aya dina jeroeun badan anu nyaliara. Dina kayan keur kitu waktos kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.